kasih gelem kenaan kalung kulit itunya kerapatnya tuh. Wah, nyampurkeun lah tuban ieu ge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nembal anak itu halkas nungulap. Aduh dinas ya. Geranaon nih geranaon. Keur ieu be, keur minum. Biasa Ngopi. rapat tani dapat ucai. Jadi pan ieu rapat urang nantah istilahna tani. Hari tadi tah meureun di tengah leuweung bener teh. Gitu ku aya cek paribasa urang geus di leuweung, gitu paren geus di tanduran cek bahasa kasaatan. Karuhan nunggu cek paribasa urang nu candi ieu mah, nu candi kolektoran mah ho. Nunggu segede ge. Nunggu segede ge sarubuk. Sarubukna. Gitu. Neneangan ge eueuh. Neangan cek paribasa ulah-ulah pun sampun ning cek paribasa urang deuk ieu, neuk naon tah neuk meuli. Neuk naon tah neuk ngajukeun ka pamarentah neuk meuli. Aya di anu ayana cek paribasa urang di ieu atuh pan teu bisa asup. Gitu cek kudu melalui KTP bae. TPS lain. Sedangkan ayeuna cenah katus sarubuk mah eueuh deui. Bener teu? Jadi cari tanah mah ieu keur balalangsak cai burung ieu pas kieu. Jeung balangsak sarubuk burung. Belangsak cai belangsak sarubuk bae. Kok bisa kitu jing? Kumaha sih ieu pertanian? Ya pertanian kurang begitu cek paribasa urang ieu. Kamu gitu mah geus aya pangairan urang tepat di teh. Oh sih. Emang bener sih kuari mah keur balangsak pupuk segala cai segala. Oro bahaya ya matani ya. Gede modal doang biasana ya. Mana barareukah heula mana cai kurang. Mana sarubuk aduh ampun ya kurang. Atuh ieu ge. Terus resepna kan Tukang elektor. Numpra bae kieu solar hese. Kitu neuk meuli solar. Laju anu geus digawe ge tanduran di encan ka sarubuk. Sakalian neuk meuli bae ge ieu sarubuk hese. Terus terang bae hese. Menang 3 karung. Kudu KTP, kudu tanda tangan, kudu dijiwir. Pan urang neuk meuli meureun. Lain neuk menta. Bener mang hares ieu hayang boga duit hayang kabeli sarubuk pamajikan cembrut bae urang hayang boga duit nyari injeun ka saha nya lamun aya mah 10 juta bae sasana jeung kawin deui bener pan nya kitu urang pan aduh pamajikan anyar mah urang lain deui beureunan semangat deui tani-tani ge sabari jeung eueuh cai ge ngapluk bae ka bubulak. Lain atuh deal gedeat boga ka hayang teh. Hayang ganti sagala-galana. Atuh 10 juta teh ya. Sedangkan sarubuk paling 140 ribu. Iya mah sanggeusna beuleuh geus meuli sarubuk hayang kawin. Bedul udah. Atuh mesinnya geus seger tani atuh kitu teh aman urang marabanana. Bapak ni Radil kahayang ta hayang boga bikang deui pikiran tani ge lieur hayang boga bikang deui deui sorangan deui ampun. Lain pada hayang boga bikang ngora mah seger be. Atuh seger teh urang di sawah kos kieu mah Giat mah atuh lagi perawan boke daun kurang aduh giat dealnya ka sawah ge ho. Oh aturan jam 8 bisa jam 5 kene sileumpang jeung mata sieu lah. Aku kau bikang 2 petani wah udah Lah, mikiran sarubuk galiwu mang. Ngomong-ngomong hayang boga bikang deui. Weh, laga jeung lagu para rait di tukang tani. Mikiran cege kelenger, mikiran bikang deh mandina kumaha. Wah, teu beres lah juna salah letres sama tukang tani. Bari jeung tani ge pan hobi mah ku. Wah, tuh hobi teh amang. Alo longgrongan lah juna, kadengeun bikang kula kayak kelenger di mah. Hayang milu urang.